tiis sok haneut cai aneh beda yang urang ti mimiti borojol nepikeun ka Oke guys, bertemu lagi jeung abdi kitunya di channel Kudel Channel gitunya. Nah, jangan buat teman-teman tong poho like, komen, jeung subscribe orangnya keur dia ya ek mandi di sumur geus lila hayang mandi di sumur anu tiis gitu tak anjing ngeunaheun tiis pisan tiis mandi di sumur tuh mantap tah ieu sumurna beuh kieu tapi ieu geragan daun juga nama tuh tompok nih tuh set tapi rada eta ya pas hujan ya namun teu hujan masuk herang pisan tah sumurna tah tuh kieu jalanna tah bari ngeunaheun pokona mah di dieu mandi teh euy ngeunaheun pisan pokona mah tuh saya nagem dengan nyukan saya mah wow ayeuna kumaha ieu na kadok lah pokoknya mah subscribe bulanya nonton video orang tong poho di subscribe gitunya euy ngajaran duh mandi itu di scan ya tapi nya euy ieu ladok siuk lagi dan siuk lagi jalan ala dok sok oke sang diroh besokan ladok geuleuh geus lila tara mandi di dieu tuh di bersihana tuh lanjuran lah ini dulu lah ladok nah aya daun ya pot daun hala ya daun deh sih pisannya tuh ngeunah aya balong ngeunaheun pokona tuh bari si balong nih tak aya helikopter dah siuk di anjing kira pisan bersih. Oke, barudak. Nah, ayeuna urang geus mandi tuh, Bos. Geus mandi seger geus mandi tuh. Tuh geus dibersihan ieu teh sumur teh berarti urang ti mimiti borojol nepikeun ka ayeuna urang borojol teh kitu nya. Urang orokan teh geus aya ieu nya. Urang hideung teh sok mandi ka dieu jeung uwa. Nah, urang sok main bola ladokan digujur di dieu nya. Tah. Tuh bala euy biasana mah sok lingnya bola. Ayeuna mah kusabab geus nyieun sumur masing-masing itunya tara mandi ka dia jarang itu palingan si uwa mun lohor gitulah palingan jarang mandi ka jadi baheula bedu mun bersih da mun herang kelah soang dibersihan dia mah opong lah sang ajakan tuh cenah tuh meunangan mandi di dia mah seger namun keur tiris teu tiris da soalna kapanasan itunya lamun keur musim tiis sok haneut teh aneh beda ieu jadi ngeunaheun urang sok mandi saberapa urang mandi ka dia palingan tiba heula osok reman hampir namun tas main bola kedunya sok digujur di dia ya ku urang jadi rasa pengen biasa tadi dia selila ya umurna
tak nama ya selang iya kadi itu katongo jadi cai teh ti dia jadi henteu kasarumur gitu nya make mesin sanjo ya namanya. Aduh tapi dengan kena di dia begitu itu balong tah itu balong gitu beuh mantap tuh. Oh. Ngeunaan pokokna mah di dia tiis kene bari can aya imah anu gede kunya. Tuh. Kebon kene tuh oh beuh tuh kawan. Kadi itu sawah tuh. Sawah.